Allahu Akbar. Ji non tong juga nu sentimen kaing teh no sentimen juga nu geuleuh urang iseng sok di lah tuman teuing kaing tadi nyuntrung-nyuntrung sok tong kitu tong heureui nah teh sieun ku haji sieun nahaon haji manya ge kieu baheula mah haji urut jago atuh urut jawara haji baru jawara jawara dan nahaun gong-gong warji tetap teu sieun diteluh maneh ya jeung sieun asa percaya wae ka Allah haji mah ya jeung jelema mah leutik haji mah tong boro jeung jelema satu galak satu naon ku haji mah eleh atuh eleh kumaha apal dirinya ngalah gajah berantap naon sih jeung ngalah gajah apa teh ngalah gajah nya henteu atuh tah berarti eleh keneh pengalaman ku haji eleh keneh ku haji ngalah gajah haji mah bisa di kumaha apa ngalah gajah nya di kumaha wah paling enteng ngalah gajah mah kumaha apal awi gomong ya apa tah ngalah awi gomong nu kumaha awi gomong nu kolot cing panjang selalu nyuai ngomong teh tuluy tah awi teh balur ku gaji si awi teh balur ku gaji pan jiga ngora nya tuluy tah lamun aya gajah teh songe ka gajah teh bikeun tuluy dihakan teh ku gajah teh tuluy tempo dicapek pan teuas awi teh tuluy dilegleg nepi ka biji deui tina bawana nepi ka malang kari nanggung teh gajah teh roroesan ditanggung teh atuh kitu we ditanggung teh sabaraha urang teh tanggungna nya kuduaan abawanya teh henteu tah haji mah kitu we mata ulah wani-wani ka haji apa ngalah kulit maung anu mau loba pengalaman ngalah kulit maung nya gampang payahane maungna tulis sisi tah tak yuk salahna jelema ayeuna ngalah kulit maungna dipaehan teu meunang teh maung teh binatang terlindungi dilestarikeun teh maung teh haji mah ngalah kulit maungna mah ngare hirup ya kitu haji kumaha gampang apa lauk mas nu jijikeun lauk mas ini maung heuh lain apa lauk mas nya apa atuh lauk mas mah apa kangkung itu jauh-jauh heuh apa teh nya apa tah lauk emas jeung kangkung teh blender nepi ka bubuk tuluy tah hijikeun nepi ka bubuk teangan maung song nebikeun ka maung tuluy tah ngalimet teh maung teh ngadaharsan lauk emas jeung kangkung teh wah nepi ka bea tuluy kabokina teh tuluy tungguan we apan pangaruh lauk emas jeung kangkung mah tunuh nya tungguan nepi ka sarena eta maung teh tuluy sare maung teh tah tempo sare ngalah kulit maung mah di kumaha ini urang teh ka tukang pan maung mah sok sare teh kitu ngareko tah buntutan teh sok ngamae ka dieu jejeg buntutan teh ku urang teh jek kitu tah jejeg buntutan teh hudangkeun ni maung teh hei tong tarik deui hei maung hei hudang hei geus burang tah tempo hudang ngareret ka urang sentak urang teh hoya celeng dagingna mah ka itu kulitnya mah ngalumuk kena kejejek ke haji buntutna gitu itu teh bener Pak Haji bener kali nyokot kulitnya teh jang ai maungna hirup we maungna mah tadi di teangan eta maung ku Pak Haji tuluy keur si duru beda tiris kulitan hebat teh sangkanya apa ngalah bagong pengalaman aya jelema mereka kakak aing eleh ku jelema euy pengalaman di kaki ieu apa ngalah bagong kumaha ditembak lain ngalah bagong ditumbak lain ngaroga halak kitu mah tuh kumaha apa tamang nyaho tamang mata neangan tamang segede peureuk segede leungeun tuluy cing panjang tamang teh tuluy tatungtung tamang teh kalian gaji didinya
gaji deui tamangna balur deui ku gaji tuluy tah tempo aya bagong songe ka bagong teh tuluy dihakan ku bagong teh jang dihakan tempo dicapek pan tamang mah teulas tuluy kaisingkeun deui tah ku baturna teh didahar deui teh jang tuluy we kitu kaisingkeun ka dahar deungeun ku baturna teh kitu we kitu 30 teh sakali narik teh di talian ku haji mah sakali eueuh tasbih eta we dipake ku haji tinggal ngajing-jing haji gelo mah kakara ngeleh euy itu bisa ngomong ke aing ya naonnya euy apa ngara-orai iya ora-orai apa nya gampang diteungel we ulah teh orai teh dilindungi di kumaha teh gampang ngara-orai mah apa kerupuk kerupuk nya apa tah neangan kerupuk tapi kerupuk mie teh koneng ning iya tuluy tah teangan liang orai teh tuluy busek kerupuk teh dina liang orai teh tuluy lulus ya orai na kerupuk na bleguk orai na mah angre macok si goblok nipu ka haji Allahu Akbar ajar sia teu kenging bohong dosa teh dosa makanya gitu aduh Allahu Akbar aduh teu meunang kitu apa ngalakeusik tah kumaha ngalakeusik tah nya ini teh kawalungan sia yang mah material apa ngalabueug kumaha neangan bueug tewa kumaneh enteng apa ngalalau kumaha ngecerik siapa tuh nyari lain teh nyari beleguk cerik sia nu teu puguh mah maka jeung ngalah gajah ku awi lain-lain si teh ngalah maung ku dok emas jeung kangkung naon si teh ngajak lu si teh kaing sok cuman teuing si teh aing katipu mah jurig bina-bina teuing si teh kaing teh teungeun nah atuh da naon ieu teh naon teungeun da balag euy mah nya ngalah gajah ku awi ai sia goblok kalau oleh ku kerupuk ya teh naon teh pisah atuh teungeun lah aing maka jeung ieu teu menang kitu ieu teh naon ieu teh geuleuh tuh da aing mah ajak gelut pas kakara aing katipu ku jelema tukang tipu katipu saya apa ngalah angkot angkot naon sih teh angkotan kota kumaha ini ke terminal tuluy angkot geus abus di terminal kunci terminal kumaneh 100 mangga jedog di dinya angkot teh mau jalan-jalan ngaco ini aing ge bisa tuh kitu mah kurang ajar sih tak bina-bina teh apa ngalah kalapa kumaha naik ke jurig atuh bina-bina teuing sih teh tukang tipu jeung tukang tipu tren gelo banyak ieu mah ya bener-bener teuing meuni gegeran kieu sia teh hirup teh da aing mah gegeran aing mah Pak Haji gegeran paingan Pak Haji gegeran Pak Haji mah paingan atuh kamari haji digegel anjing na di tangan digegel deui ku haji naon pan Pak Haji teh kamari digegel ku anjing pan Pak Haji teh gegeran anjingna di tangan gegel deui ku haji daripada sia kamari kapalingan TV sia mau deui ka tetangga gegeran sama hirup teh aduh teh kumaha teh jadi kieu teh gelut teh bingung dah teungeun atuh da maka jeung kukurupuk orai nu leuleus kerupukna nya goblok leuleus kerupuk mah tuh sia naon ngalah bagong maka jeung ku tamang ditalikeun puguh da tasbih bina-bina teuing urang ajar si teh apa ngalah blut ieu teh ongko pasehat teh hayo di kumaha ngalah blut mah gampang
diurak lain diurak mah paling hiji dua kumaha angkat galengna kumaneh ramai dinya kali nyokotan we goblok kumaha ngangkat teh sia bina-bina teuing kaji kudu ngangkat galang aing heuleh Allahu Akbar merokana jihad nu kieu teh si goblok puji Allahu Akbar aduh Halik oma tengenah aing mah kabina-bina teuing saya teh ka aing teh Oma istirahat tuh Cep. kamalinaan teuing Assalamualaikum sungguh terlalu Gusti Agung saya Haji Roma Irama Plegu dari grup kesenian Sok Nekat Group akan menyanyikan sebuah lagu Tong Raribut. Ai lagu Tong Raribut ieu kumaha? Judi teong. Judi teong. Tong raribut Gusti Nu Agung garelo meureun mah kaduhung ka dia aing sakanu gelo ka urang ajar sia mah jeung gajah ku awi naon si teh urang ajar tengah teu da Haji Teo Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam lamun aya nu nyebat assalamualaikum teh kedah diwalar wajib hukumna Waalaikumsalam betul pan aing ge kitu bleguk Waalaikumsalam is teu kenging ngaheurikeun agama teu kenging ngaheurikeun agama lamun aya nu nyebat assalamualaikum teh jawabna waalaikumsalam lain haleluya nah saha nyebut haleluya bleguk kabina-bina teuing waalaikumsalam teu meunang kitu waalaikumsalam kumaha sia we bleguk tah eta leres jurig budak mulai nya aya naon ieu teh urang teh ayeuna teh nyaeta ngadaguan dunungan nyaeta rek mencit jelema rek mencit jelema alhamdulillah aya teu parantos araring syap mah aya tos puasa mah kitu kedah insyap teu nyamung jiwa gitu deh nuhun mudik ka mana salira lain mudik rek maehan jelema oh nya itu boga lemur mah tong mudik atuh biasa we ieurik dasar bolot cima beleguk lan beleguk bolot oh nu leres naon innalillahi wa inna ilaihi rajiun bapak maneh maot anjing bapak aing maot lain maot sia beleguk bu iraha maotna eueuh nu modar anjing eueuh nu modar bu cikeneh eta bu cikeneh kamari mangkukna ngobrol jeung abdi aduh sabaraha taun yuswana eueuh nu modar anjing kabina-bina teh sia teh oh atuh anom keneh sakitu mah aduh si jurig eueuh nu modar anjing eueuh nu modar geus tong diceungceurikan ih sanu nyeuceurikan jurig kabina-bina teuing sia teh ka aing teh anguran mah doakeun mudah-mudahan arwahna nu aya di alam barzah cing aya dina katenangan cing ditampi ku Allah Subhanahu wa taala kumaha sia we ajig tah kitu ngadoa sae kumaha sia we beleguk amin amin ya Allah ya rabbal alamin parah begini teh iya
iya naon itu tuh ini segala ditubruk buka tutupina jadi gitu bubadung siapa tah gitu mah bentes dibuka mah halo nah sini jempe naon sih teh naon macam mana pula lah kau naon macam mana pula kau bulu tak beli itu kena sirah awak naon sih teh dia ngomong tak itu bebelah dahagaan si orang mana mana kau tidak mengerti awak dari Medan oh di Medan betul oh di mana Medan awak dari Batak di Batak betul geus lila ya di Sunda geus lila ya di Sunda apa itu lila lila itu ikan ya ada ikan mujair lila eta manila belagu oh tengartieun merenya sudah lama ada di Sunda sudah lama ada di Sunda ya kinten-kinten tilu sasi dia ada di Sunda bah dijoreng tanya bahasa Indonesia jawab Sunda saha ngaran maneh ngaran maneh nama awak Ucok Kumarurung Ucok Kumarurung jeung saha di dieu sama adi awak saha Butet Humaregung iya Humarurung adina Humaregung oh keluarga panas tiris meunya bener hari bapak maneh bapak awak siga rantang hari Inung ya siga termos hari Aki siga sia keluarga para buat dapur bisa bahasa Sunda sakedik sakedik jurig lain sakedik geus lila di Sunda 403 sasi ya biar di Sunda tapi meskipun awak dari Batak tapi si abang ini karena kesinian kebudayaan Sunda si abang itu resep jurig lain resep ya itu resep sabab si abang boga pemajikan ulang wilayah negara saha si Mimin oh si Mimin betul bisa kesenian Sunda ya bisa lagu Sunda kalau urusan lagu Sunda meskipun si abang dari Batak tapi si abang resep kena kesenian Sunda lagu naon si abang itu paling resep itu lagu teng teng ing eng teng teng ing eng sapanjang aing ngadeg sirup kakara ngadenge aya lagu teng teng ing eng kurang gaul lagu teng teng ing eng teng mana teng teng ing eng masa aku tidak tahu nu kumaha yang begini teng teng ing eng kunaon ngantun ke nabi teng teuingkeun ajik lain teng teng ing eng kamana karep sia mamajing teng teng ing eng teng teuingkeun itu teng teng ing eng geus lagu teng teng ing eng teh tapi awak itu paling resep itu lagu Cangkurileng naon Cangkurileng nu kumaha Cangkurileng entrep dina Cangkurileng si belagu cangkurileng entrep dina dahan kai lain dina Cangkurileng bilegu kau lamun kainya dituarek entrep dina naon ini dina Cangkurileng deui Cangkurileng kan orangnya jujur
cangkurileng mah entrepna dina cangkurileng deui lamun cangkurileng entrepna entok dilodok. Oh bener euy. Halo tapi tayaka. Terus lagu naon? Tong lagu ieu sia mah tong lagu naon? Tong lagu Sunda. Lagu dangdut. Nah, kalau urusan lagu dangdut si abang orangnya. Oh, bisa mana kecil. Lagu naon? Si abang itu paling resep itu lagu kopi dangdut. Kopi dangdut, betul. Bisa mana kecil. Nah, kopi dangdut supaya Bapak Hajat ngerti bere kopi ke Bapak dalam. Nggak usah tadi oke. Dengan panayakan tidak ngerti mere kopi ke dalang. Sok. Kopi dangdut. Oke, nayaga. Nayaga. Asa kurang kompak. Kurang kompak. Nayaga. Yo. Tukang goong tidak yo-yoan. Nayaga. Kurang kompak. Nayaga. Nayaga limbane. Bebenyit ikut-ikutan itu bebenyit. Bebenyit belaku lain bebenyit. Kumaha mun ka ituna jadi bebekeun. Nayaga. Nah itu kompak. Kompak naona? Ya kompak jempena. Oke, I want to sing kopi dangdut. Siabang rek ngalagu kopi dangdut. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Saya doa teta. Dinya budek ini orang budek. Budak gaji lain budek. Nu kumaha kopi dangdut teh? 1 2 3 4. Api asmara yang dahulu pernah membara, semakin lama bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikut irama, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Karena terlena oleh pesona halunan kopi dangdut. Karena terlena oleh pesona halunan kopi dangdut. Karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Kopi dangdut mama, dah kopi dangdut. Ayo nama, dah kopi dangdut. Gas. Ini siapa jadi kena jaipongan? Sorry liar. Liar sorry. Nah robah ngomong nak. Cici ngomong deh. Macam mana pula lah kau? Oh salah dengek mun aing. Dengekeun heula atuh batur ngomong teh. Cici ngomong deui. Bilik gugla kau. Oh salah dengek aing. Dengekeun heula batur ngomong teh meh teu ka itu na melengkung bekasnya lahan. Ning eta bisa ngomong kitu jurig. Naon? Cenah urang Batak cenah teh. Ai heueuh nya euy. Dalil urang Batak aing mah di mana maeneh? Di Garajati. Jurig sia. Hai buru-buru saksian. Alah, buru-buru sia.